Geus maradu kakolot teh kitu ngagogoreng pamajikan. Nah, sia. Datang pamajikan datang. Kayak genaon sih. Gagal euy. Bapak sih tah. Sia tah hakan sia tah. Ayo, sia. Pot banting lah aku mengakui ketemu gembrong hansip. Di sini teh hidung datang-datang kumaha hidung hansip juga. Akan motor ge ari kaonangan we ditara dibawa ari kadu maut pangheulana. Ini sih ban naon lamun pertambangan mayit mah bagaimana yang berentik lah. Tidak mah. Bunga haja di beja-bejakeun ka tetangga akan mah geus besi hayang pecurik tuh pamajikan aing. Kaonangan mah tara dibawa we geuningan. Lain semua kaunangan meyakeun kejo udah ah. Berakeun lain teh. Bisa wae akan mah pamajikan teh sok kitu teu cara keur hayangna nyusu di jam 8 penting coplok setengah 4. Belakuk ya. Aing teh ngagin dosia lain. Aing teh ngagin dol kahesan jeung teh. Kieu urang kuat coplok hiji akang mah. Semua sare niangan pepentil kakolot. Seperti alamat kancing. Isuk akan bersih pepentil ini ngelap na irung. Aing teh ngareha pepentil teh asup ke aing. Besok meradu kakolot bari oge teu cara keur bogohna baheula akang. Beli kuat trek merek nu sertifikat imah sagala. Bisa kasih sengeran aing. Ini teh kira aing enggak bersertifikat tuh. Kemarin dibawakeun jang mas kawin geuning di tempatnya sertifikat laut kidul. Yang cuma awin di teang bintoro kidul anak kareta. Menjadi tulisan sertifikat butuh ke laut kidul betul gitu. Ya, Kan putri duyung berenang. lain. Saya dianggapkan saya lumba-lumba begitu. Dugong. Seperti bidang deh. Kawin ka haja baheula kawin ka akang teh lah kabelejog. Ulah tersipi ya sumber dekat jeung kain teh. Kasalaki eta. Ya ini selaki mana ya? Goreng-goreng ge. Kabelejog kawin ka akang teh Kabelejog kumaha mlebu teh. baheula ta adi akang sasi goreng satanu. Sejarah itu kok. Oh si gareng harita tak dagang eta dagang lotek. Urang datang harita teh. Lagi belum dibalik siakan ke lotek sejarah kemudian. Dibalik. Cenah dititah cenah ge ku bapak cenah dagang lotek cenah. Oh gitu. Urang liwat harita cenah cenah aya neng piah cenah. Aya disebut neng kutang aing 4 borosot. Sia we make utang tekan dorot euy beunana. Cenah mah neng teh anak muning. Eneng meureun begong. Neng piah bade lotek aya ditawaran nya bade. Weh, geus beak teh sapirik neng piah bade deui cenah bade da ditawaran. Geus beak 2 pirik teh cenah mana duitna? Oh sudah teh ngere. Cek teh duitna ge wayahna cenah ayeuna urusan ka polisi. Pira aku di Bangor ngawa polisi. Apa yang umat di sidang? Bingung kumaha disia. Wayahna lamun teu sanggup ka polisi mane kudu kawin jeung lanceuk urang cenah. Tah eta aing mah gara-gara lotek kawin kemarin. Wah itu saya kawin jeung adek kitu keur pamayan lotek beunang. Lotek Pantesan aing kasih teh ukur-ukuran mah. lebih kuat kesal daripada ya kajurnya coba dipangnanggapun buluduk. Beres apa antara pala jong timbul tapi buluduk aing kumaha nyawer lah yang beak aing. Ini cuma tuh segala rubah aing teh hayang teh. Dulu kawin jeung aing cenah aing hanya pangnyawerkeun. Batu mangalupaskeun Japan siapa mangalupaskeun anak gajah aing. Jika diajar nyinden jika miluan jong dalam iman cina oke. Jika diajar nyinden mana pihak cina daripada mana ngabagu ge jiga arca. Diajar nyinden mana cina miluan jong dalam iman RT naon si rada. Ada gelo teh. Sekali ke mana-mana Iman R Purwacalana. Dari molotot teh bukan huruf, salah maca.
dasar Mantap. Iman R Bahulah gitu ku emak di sekolah kun di TK boleh 16 tahun. Itu kamar lodar kepala sekolah TK wae. ini sebenarnya sebenarnya sekolah di TK punya lah baju mah paling pergi setahun Ulah keluar teh keluar yang dia kawin we. katakan tekanan kira gubuk siapa tuh dah kita karena ia murid abadi gubuk gitu Baru disangka es kutub utara baru abadi. lain lain teh teh kunanya mah makan kain itu teh hidang Meninggalkan buat dilodokan entong pun bicara. di sini dia bisa bekerja hungut tuh awak teh nang bau hungut berenang hidang Mari oke tuh di Karawang di terminal jelema mabok tatona kuat guriling sawak-awak budak soang mah lumpat. Aku soang lumpat. yes sok gitu ai baheula ai ngomong geuning teh abdi mah cenah hayang teh boga salaki teh kan bukan tatoan gitu sudah sia yo Lain tato balik mah balas bogor. Kapur oke dina kaleper. sia itu penting kita perlu hapus keper sok kalau sebut-sebut keper gum itu kira kira perlu lah itu Ayeuna mah geuning kaleper pindah ka Bogor. Buset, buset kita dia keper aduh irung dia irung Teh sikit. burung sih bisa dikieu Batur masih kita dua ngaina mah dalapan. Yung nang buat ganeng halanang. Halanang ganeng. Yang bingung itu kalau babatin sih Itu ubaran atuh Kang ambil supaya pemajikan teh bunga man mangkat kama erot pan di bodalan di bare beas 2 liter harita jeung tutut. coba itu sing ngebodan Mangkat akan mah kama erot lain mah diurut teh batangna akan mah sikina diurut balik. nama era kata hidung Balik-balik kali mah sagede-gede berenuk. kita mah belagu lain kumaha era eta mah be luput bajingan disanglir Kemudian balik ke erot teh gelalnya teh batangna akan mah kala sikina sagede-gede berenuk ayo bangga ngasupkeun anak. jadi hidung batangnya sampai tukang. saya nyerek ini siapa sampai aku juga Batangna mah uyak kalau si daging jadi. aduh ampun teh aduh Kebayang banget. iya lu soal jadi kita masih aing dia teh hidung kamar karang Hal tadi akang malam pertama ambulan kuat ngajajar hari pertama 2 itu nanti as buat 3 semekor muni belak-belak RT RW dararata malam pertama Kayak malah aja. ini siapa tuh hidung malam pertama kan naruh imah tuh lah buat doyong pada tak kamar nyala rengsol panulisan ya tuh kata teh wae hidung betul mah ya dalam pre burung lain teh kita akan naon si tadi nu diasupkeun muni gede-gede teuing teh begitu mana tengah super sakatubot gitu apa kita sia tinggal nyaho sabatu bot masukkeun wae kok nyari ngunahon saja jadi hidang sama ya aing mah rek makan digawe juga cepet bot mau semen asupkeun wae Akang kamari ke malam Jumat kamari jaba hujan gede ngahudangkeun sugan cerek ngajak sunah Rasul. Ya, Itu teh neng cenah hujan mun gede cenah di luar. Aya naon sih Kang? Itu cenah kenteng balocor bandara kunjung. Batur mah sunah Rasul malam Jumat amal kita menerang kenteng. iya kita kisah mah sunah rasul beku Lagi akang mah sare kuy kodomang luhur suhunan. Nu batu petatangan bisa kau-kauka di baledogan bagaimana? yang batu mah keungeun bos teh pengapeting di luar kenteng hidang Malalaki guruna malalaki anu mangkat kalau suhunan galaan pamajikan cenah awewe beda bukan lain buat aya dituur Terus
Mbok coba sih goblok teh. Ngomong kami ambil tanya. Seperti ieu lain non lebah di kita kebersamaan. Gitu atuh. Kebersamaan tadi pas mangkat ajakan bareng. Nah ini mau masih lain naon. Riba Akang memangkat pakai mobil jeung nayaga babarengan wing bela adi anterkeun ambulan. Hanya panis teh. Jadi sekalian baik diinfus baik aing. Seperti hidang. Lain itu ya bea tempatna si mah meyakin tempat teh dulu ge. Hidang. Jadi si banyak aya ambulan tapi kemana? Alus tuh batu mahayang dia datang teh. Ku batu teh yung gitu. Yang batur para cahaya kursi wing liwat teh. Disangka anak genderuwo berenang. Tapi liwat batur para cahaya kursi. Ini sih malah itu naon sakalina baheula gergering saya dibawa ke rumah sakit ke dokter kalap usia. Oh, nya kalap tapi kaleuleus dokter. Pokoknya udah disuntik di taranjangan. Apa perkosa we dokterna. Disebut hidang batu rek diuntik ulah saya buka baju. Enggak itu cenah wayana cenah dia cepiah cenah taheula calana buka ampun dah emang yang di taranjangan. Awal itu siapa adil dia adil. Hidang siapa yang dikuat hayang-hayang. Ini perkosa teh. Udah kawin. Aduh, dokter mah resep apa konsisten. Gitu kunaon teh? Awit nyebut nu nyeri sirah nu disuntik na bujur. Tahu atuh lila cabeurna. Ya, beleguk ya. Mana dokter begitu. Piraku jadi panon disuntik panon. Seperti hidang atuh di panon bea. Tukang urut kalau mana nyeri bintis dipencetna bintis bener. Nah, dokter mah nyeri na hulu disuntik bool. Makanya pan hari abdi mah sieun ku jarum suntik teh Kang. Si dokter teh cenah urang suntik moal urang mau disuntik cing teh urang mah sieun. Cobaan cenah peureum. Barang kitu teh cos ku dokter disuntik. Jadi teh hok ngeunaheun enggak ku jarum suntik cenah. Hok ku jarum. Ye, guni ieu mah cing teh ku sigarilos. Siapa bagi, betul. Coba, jalan ke batar gitu. Ya batu disuntik, bukan jauh. Takut dokter kuat yang saya di juru. Coba jadi mana anu iya anu nate. Habis tuh seperti kita. Tadi pas datang pajar pun ustadzah teh juga mamah ledeh cina. Batu mamah ledeh, belum. Mamah ledeh. Kan di TV teh mamah ledeh mem diberoweng deh anu mama dan aa bucato. Coba siang ngomong lain ilmu jadi akan kadang kos gitu kurang mah curhat cedepian curhat ayo memang harus diganti. waduh kayak gitu seperti hidup bila aku cek orang gede tak keluarnya lalu sudah dilatih lagu aduh anjing nyari ngomong sebenarnya bener sepotong udah tidak si seman jadi coba majikan ini kan bikin laki seman jadi kan sekali nak yang buka TV ya buka TV 16 in kuseman diketeng bisa dijualan duain ya akan terusaha bingung atau isu-isu tidak nyemplekan meja digodong baru menang ada orang semplekan meja merenang gordeng gus biasa potong gue ini jengalap sangu sambal ini cuma tembok susu meja sama perak pedang gede kulu ini dong punjak kawin lah kawinnya akang teh lah udah suka ngomong hajat lah bahulah satria pajak hitam ngalamar ditolak kuwi satria pajak hitam siapa? Satria pajak ringan siapa? boleh balap sakit akang bahulah we untuk Ultraman geus manjang wae ka imah berapa kumbara karena kumbara mah babaturan bapak urang baheula. Karena kumbara terus saat-saat yang Lindarma. Oh Gajah Mada. Aduh. Oh jeung bapak bareng baheula kurcang jadi raja. Pan eta teh usahana teh bareng jeung bapak. Dagang kacang nyawa ini sih. Ai daragang hayam warna-warni. Di SD
Mana mah kalau ada milik, kue harus milik tidak diraca. Makanya aku udah kumbara. Goblok. Eta si Brahma Kumbara di tukang karamba. Apa neta gajah mada makan dicopot ku gajah duduk. Jadi gajah bongkar usia. Ayo aja. Ampun deh, si mas orang ngomong teh usah kabel-kabel aing teh lah. Siapa? Aing Buat geus ieu ye kobak pun geus teu ditamu-tamu ku akang geus lila. kobak mana lagu teh? Ayo lelena kuat geus galala teh mau dicopot. Lain dicopeng atau usia. Sambil bukan jadinya. Salaki ya derek bantuan usaha pan abdi mah belaan jadi TKW. Oh siapa pernah jadi TKW gitu? Nyaho ada karunya ka salaki bantuan digawe ka ditu. Balik belaan diperkosa ontai. Siapa iya si iya mah iya nya. Di kontaknya beukit lemes. Beringas. Pamela ge pagniluan ka komunitas pakat wayang bantuan salaki. Kau punya sama teh. Komunitas Cong Liceng. Naon seperti itu? Kocok licin teh. Bencong pinggir kali bayar goceng. Tulus namanya ku genepan itu sorangan. Ya emang ngajak deh batu mah dibayar 300 terus aku dengar iku sorangan da geulis. Dari mana? Aing mah kan 3.000 teh ku tujuan. Rencang. Ya si emang di murah marek itu teh. Kadang-kadang aing keur teu tega masuk dianjukeun we. Kumaha kewe akhir bulan ya. Dikirim itu. Sok nanya ayeuna ka akang. Ari jablay jeung korupsi dosana gedean mana? Nah, korupsi itu belum. Korupsi itu. Nah, geuning bisa gedean korupsi. Punya beda tuh, gak belajar korupsi mah. Oh, hari korupsi mah yang ngebahayakeun jelema loba. Heeh. Aja bleh, mangan ukur si eta we anu ieu ka manehna. Salah tuh. Naon sih? Ai korupsi mah neangan duit teh yang sarakeun rakyat. Heeh. Aja baik. Jablay mah neangan duit teh enakeun rakyat. Si goblok. Pada saat siapa tak terjawab lah itu. Pengasaan dulunya jadi kupu-kupu malam. Merang lagu Kan kupu-kupu teh aya dua kan. coba cing. Aya kupu-kupu siang, aya kupu-kupu malam. Hari kupu siang. Kupu-kupu teh bedana tuh beda napas doang. Beda napas. Ya, heeh. Kupu-kupu siang mah napasna Kita kumpul saya. gitu. Siang. Hari malam. Oh. Obes. Goblok. Si goblok. Coba ini bawa kadinya Bener kan dilatih kan? ini mantainya sih tapi tidak keping. Ampun deh. Salah ngajak. Kamari mah wing dari Bandung. Pas datang kuat pada ngabulung, aing kuat katincakan gitu lah. Mana cepiana. Iya katincak sekal. Aing dihandak lah. Kuat ngabulung teuing. Lain kurang banget kok hayang panggil jeung maneh. Hayang tadi kuat dileuyekan. Wah bulu semua bulu we ciga anu rek demo teh ya. Eta teh ngepen. Ya ngepen kuat dileuyekan. Ya, mana cepiana cek dulu aja teh mana cepiana eta dihandap tina katincakan lo mati kabulung jelema Kalian matur. Yang sampai senal. Wah, teman ini kan saruri sering buat sarawek sumut tau deh kan. Ini Aisyah teman-teman itu ya. pokoknya kan ini mah geus araruduh kulitna. Sering lilateun buat sarawek. Cuma anak batang dolok matur. Aruduh. Heuh beureun karunya nu boga hajat dibawa ka rumah sakit Kang. Sakit. Ya ka rumah sakit dijahit beun proyek lampu kajaib kabeh jeung sumut-sumutna. Ini balik hararese atuh bisa ngomong ayeuna teh rapet. Ajaib kabeh sa beungeut banget. Aisyah ngomong deh. Lain aing keur lieu jeung mana ya gitu gimana lah. Aing teh bingung siapa begitu gede mungkin kegedean aing orang mending. Leutik sih bakal gede. Soalnya mah teu asup pantol teh Kang. Oh dibalik lagu.
teh asup kana pantok, lain asup atau asup. Heeh, maksudnya teh asup pantol. Jalan